behana mana meuli BH di tiangan saku di pasar di ujung ke ujung nu epas. Da susuna gede hiji leutik hiji tuh pas tuh. Tuh ngolong hiji tuh. Tuh yeuna pas yeuna ngolong. Tuh kumaha ieu nanya Kemi? Tuh kumaha yeuna? Aku mah tuh ngolong hiji tuh ngolong hiji. Iya lah hiji, ya ngolong hiji. Tuh ujung ke ujung nu epas, behana. Tuh ngapa anjing sih? Tuh, dia kita ngolong hiji, ya pas hiji. Kumaha ieu mana beha? Luhur kalu. Neangan ka pasar di ujung ke ujung nu epas coba gitu. Tuh ngolong. Kita ngolong hiji tuh. Kat buka guys. Jadi kumaha yeuna behana Sukemi? Percuma ini ngomong jeung teh ngomong jeung tangkal awi, perlu bisa eudak-eudakan indungnya nih Kandi. Kasnya. Ada Kandi. Indungnya Kandi tangan indungnya. Kita Sukemi ayo, kan tuh tangan. Ya itu tadi di tangan udah diuk. Tuan burak. Ini enak kan udah sih ulah ngerebet si ono. Alis tuh tato aing alis tuh. Ini tato deui. Aing kamari kan ke pasar malam, tato tukang tato. Aing keleknya tatoan sekalian. Enggeus, tapi aya akaran jadi sejak diteraikeun. Kade suka aya tumbilan heula aing. Aya tuh. Oh ya Allah. Ada minta aing hiji. Ya. Banyak kita juga. Ini aku kumaha urangna. Beha leutik hiji gede hiji. Ini kan halus Sukemi ens ditato di pasar malam kamar enggeus disuntik ame siga artis India. Jangan minta duit jeung nyane. Edoh tangan. Kok tangan dong aing, Mbak? Lempang aku duki ya, lempang siga aing ya. Arisan sih udah. Lempang siga aing ya. Arisan tuh sabaraha menang arisan sajuta. Tuh makan anak aja. Kudu kieu lempang aku duki siga aing. Jangan tak. Nyana nyaho teu. Mai indung aing, ari melipan tip teh di Singapura. Harus menak arisan sajuta minta duit. Palingan. Neangan benunya kasih. Aing masang tato. Di deui nya topetnya geus pinu. Ieu pan sendok jeung garpu. Terus air jeung pohon, jadi bulu kelek aing teh teu usah dicukur. Rindang. Nyana kalau kebenar, aing mah muak ngomong nya. Jangan. Wong jangan indung aing bae. Aing boga ponakan kitu. Itu kono kami teh ya salaki kami teh ke Arab. Budak pan geus disunatan aing teh pusing teman. Nyangan bucuna teh kapanggih nyau Kandi eta teh lumpatna. Bucu naonna. Oh nya bucu nu budak pan dikeureut. Ya saono. Aing teh menang arisan. 1 juta. Heeh. Budak muda-muda benangan aing. Rek minta duit budak. Oh sawiti. Oh neangan itu kurnidarkan. Makanya kami di dia yo ngobrol moal kanyahoan jika nama. Lamun kanyahoan ku budak eta beak. Duit sakit tuh malah sakit keteran nemen. Ya berean. Aduh, pogo ge beak ku si eta mah diberean ge. Nyaan. Salewa si duit teh. Nyaan. Eta mah. Kurang bege keder. Kunaha deui? Naha? Teu ngarti. Teu bisa ngomong. Sugan teh diajaran keur leutikna. Diajaran. Ya Allah, baru Ieu naon? Pokok. Terus Ieu naon? Titiupan. Enak gitu bae ngomongna. Au bae. Au. Geus meureuh tambah bakat sampai gede bingung urang ge. Keur mah kudu wayah dikawinkeun. Eta teh. Urang nu karunya teh bisingna teh pas es bareng. Hari kitu. Nah, kasalakina. Sing poho meureun. Sing poho. Au. Keder. Cicing aing mah ya teh di dieu teh keur samuni. Si anak aing kapanggih, wah geus beak eta duit sakitu mah. Ludes.
Dipakai ngeyeg, dipakai ngeyeg. Ngeyeg sih non. Ngeyeg, kita nu teu ngarti ngeyeg zaman ayeuna alam ayeuna. Ngeyeg. Sara budak pun ka dieu yo. Pasti neangan. Mai Pasti indung. neangan. Tuh, Mai indung. Terus sama nih. Mai indung. Mai indung. Hei, madam. Ketemu indung aing tuh. Tong abawodok. Terus sieun ku tato. Hei! Kamu bodoh, semoga arisan nang. Kanyahoan bae. Kani bae ge pasti kanyahoan. Kali Ka kolong langit kanyahoan. di. Mai indung. Mai indung. Naon maksudna geus meunang arisan teu bebeja. Hah? Teu sayang ka anak. Mai indung. Lecoret. Duitna mana duit? Aing rek minta tuh mai indung. Ieu sendok jegarpu. Cecan aya kekebna, aing kekeb di dieu, katieun hawu di dieu. Andi duitna. Ake bantuan, cokot duitna di mana? Kakak berak di rumah makan. Iya ada di rumah makan. Asupna can aya asup di dieu. Geus ulah ribut bae. Aing nu pusing bae teh aing nu pusing gagal mama. Teruskeun ke mi aing. Apa pusing? Anak saha ieu nak ieu bae ngomong pusing. Ngomong naon. Pusing semua bener. Aing begitu ngarti ngomong naon. Pusing aya percuma curhat ka nyaneh. Pulang karep. Jadi kieu eta teh. Hayang mam. Hayang mam. Wadahna ku ieu. Lain. Aya BH mah nih mah ku BH. Aya bae. Nang Sukemi pake maksud naon? Wah, naon tah? Pasti coba sih bener. Kabener ngomong lah kabener. Jika sampai lapar berangkat Jelaskan Ibu Nyai, ngarti. boga anak kayak begini banget Ibu Nyai. Pugu pusing kumaha lamun ke kawinan. Lamun geus kawinkeun terus HS bareng. Jangan ngomong kabener. Lalaunan coba lawan tarik napas. Tarik napas. Keluarkan. Ulah hitutnya. Suin. Gede sabelah. Oh make BH terus bengek gitu. Gede sabelah. Gede sabelah. Si Suina mah susuna gede sabelah. Oh gede sabelah. Jadi emang enggak Tungtung pasar teh eueuh miteun nimu BH nu gede sabelah teh. Ngaranna kudu kongkon. Ayeuna kieu. Her terangkeun ku Odah, her kumaha tah? Ieu kumaha BH na mana? Behana. Pusing susuna soalna teh Bahasa kemi. Sok agel. si Kemina teu ngarti main indung. Jelasin itu behana bawa. Mata Anu haha teh. Ngomongkeun tah ieu teh duana teh sarua bae liang mah. Sedengkeun. Nu manehna gede sabelah. Matana main indung. Aduh, malah asup kalau. Tuh. Udah pukul gede sabelah. tah inti nama eta. Kami teh pusing teh ku BH. Itu ka dieu. Pas. Ari itu ulah mah. Duitnya teh dibawa. Ditelepon atau di dieu tuh ditaruh di kasur. Ulah kitu. Bea. Ai kana kayak gitu. Ini nandona. Bea aku nyana mah kapok aing mah. Ajeng Ya udah kagila-gila teh. Coba bawa indungnya nih, bawa indungnya nih balik ka ditu. Bawa indungnya nih balik ka ditu. Bawa balik ka ditu. Bawa balik.
balik ya nih teh. Gara balik bawa ka ditu. Diurut ti corona ambi waras. Dibutot ti corona. Boro-boro kita aing begitu ngerti. Ieu barang rep sih guys. Gara balik kami balik. Ayo balik. Ayo. Seret. Bawa balik bagus. Geus sore geus urusan PH kumaha engke lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton dan subscribe Baraya Salembur karena videonya sangat menarik sekali dan pastinya menghibur para penonton di rumah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.